Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Ini orang diajar bahasa Sunda temana tentang kalimah aktif jeung kalimah pasif. Naon kalimah aktif teh? Kalimah aktif teh nyaeta kalimah anu diwangun coba orang tinggal heula contoh nu kahiji. Mamah nuju ngupahan Helmi. Disebut kalimah aktif lantaran jejerna mamah ngalakukeun pagawean. Ari kalimah dua disebut kalimah pasif lantaran jejerna Helmi kakeunaan pagawean. Robahna kalimah aktif jadi kalimah pasif nyaeta jejer mamah jadi objek sarta objek Helmi jadi jejer. Pusing teu? Pusing pasti. Oke, ayeuna urang diajar ibu jelaskan ya, pasti pusing ya. Kalian tahu bahasa Indonesia ya, subjek, predikat, objek. Subjek nanti berarti aya di paling pertama, subjeknya itu biasanya orang. Yang pokoknya yang ada di awal kalimat namanya subjek nih. Subjekna mamah, mamahna teh kan subjekna bahasa Indonesia nya, bahasa Sunda nama jejer. Jejerna ti heula, terus aya caritaan sareng aya objek. Mamah nuju ngupahan Helmi. Mamah jejer nuju ngupahan caritaan Helmi na objek. Nah, ieu kalimah aktif. Nu kieu kalimah aktif. Lamun ku urang dirobah jadi kalimah pasif, jadina nu paling akhir ieu objeknya jadi pertama. Nu tadina mamah nuju ngupahan Helmi jadi Helmi nuju diupahan ku mamah. Paham teu? Jadi cuman dituker doang. Misalnya ibu kasih contoh ya. Siapa ya kelas 6? Ibu udah lama gak ke kelas jadi lupa lagi. Raffi deh. Raffi menuju ngahuapan ya, ngahuapan tahu? Masih makan? Ngahuapan jauza. Nah, ini kalimah aktif karena yang pertama caritaan teh ngahuapan. Jauza ya kalimah aktif. Namun dibuat jadi kalimah pasif berarti nu ditukakan ya jejer caritaan ya objek. Lamun jadi kalimah pasif dituker objekna ti heula jadi saha objekna? Jauza nuju nu tadina ngahuapan jadi dihuapan. Nu jadi huapan Raffi. Ya kalimah pasif. Paham ya? Kalau aktif itu ininya ngahuapan. Kalau pasif jadinya dihuapan. Terus tinggal ditukar subjekna. Contohna. Mangkarta keur nyieun anyaman. Ieu kalimah aktif. Mangkarta jejer keur nyieun caritaan anyaman objek. Namun diganti jadi kalimah pasif, jadina objekna ditukar ke hareup. Anyaman keur tadina nyieun jadi dijieun
dijieun saha? Mangkarta. Paham gak? Tadina Mangkarta keur nyieun anyaman, jadina anyaman keur dijieun Mangkarta. Terus nomor 2, Kang Sodik ngarautan awi keur langlayangan. Ini jejer caritaan ieu objek, nah ieu pelengkapna. Jadina awi dirautan Kang Sodik keur langlayangan gitu. Nomor 3, Ahmad ngaluluhan taneuh keur kerajinan. Taneuh diluluhan Ahmad keur kerajinan. Nomor 4, Darja jeung Rasja keur manggul hoe, jadina hoe keur dipanggul Darja jeung Rasja. Ibu tulis ini nomor 4. Tadina kan manggul jadi dipanggul. Gitu ya, tinggal dikerjain ya. Yang ini juga tugasnya dikirimnya ke Google Drive ya, jangan ke WA ya. Tinggal ditukar aja kalau kalimat aktif jadi kalimat pasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.